Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Irfan BBS dan kita kedatangan tamu nih dari Iki BBS. Ya, assalamualaikum guys. Iki BBS. Ada biasalah. Orang ngobrol dan sharing kumawanya. Hina-hina. Khususnya kanggo anu ngefans ka Iki nya, urang taros-tarosnya Iki kehidupanna kumaha. Siap. Selain di BBS anjeunna profesina naon, apakah jadi Batman, apakah Iron Man gitu nya Ki. Siap. Selain di BBS Ki, profesi naon wae Ki? Ada profesi banyak jadi pengacara sebenarnya. Hebat guys pengacara. Ya, pengangguran banyak acara. Oh iya. Banget. Wow. Oh, itu sebuah prestasi ya guys, tapi jangan ditiru guys, sebenarnya mah itu jelek. Jangan. Tapi Ki kata orang-orang nih setelah Iki ngiringan BBS, cenah Iki selalu lamun di jalan Iki benar eta teh? Bener itu sebenarnya mah, cuman Marenta foto apa? Cuman nagih hutang. eta teh sebenarnya mah iki-ikian teh. Kira-kira aku tuh bos jadi YouTuber tapi hutang teu kabayar. Aduh. Eta sebenarnya sedih nama Ulah nyampe kaki tuh guys ya. Ulah nyampe kaki tuh lah. Ada utang udah gede 2.000 gitu. 2.000 sih, tapi Kak lobaan gitu. Lobaan. Tapi bisa. Nah, terus Ki, ya teh pan loba ti pensi kita yang naros senenya kayak gitu teh. Wah, orang loba pensi. Iki teh cenah rencana benar gitu pada liburan ke Dubai. Alhamdulillah ya, insya Allah untuk upami kersa meren bikinanya. Sareng aya milikna insya Allah bade ka Dubai. Bade tinggalan eta kan mamah gitu gaduh tanah di Dubai teh. Oh, gaduh tanah. Keren guys. Gaduh tanah itu teh. Jadi pada dipelakan kakak sampo itu. Di Dubai ge biasa melaksananya. Biasa. Di Dubai ge biasa cuman ya gitu nyeburan abung kok belum minum. Cenah mah di Dubai malah mun melaksan sampel ya aduh. Punten ada keceletot ya. Melak sampel bakal jadi jagung cenah. Benar itu tuh. Salah, abang jadi jagung mah moal. Itu nanti jadi talus. Talus guys, juga di Bogor. Talus Bogor, nah eta pan sebenarnya mah eta ge melakna di Dubai. Awal nate. Awal kisah nate. Oh iya. Itu sebenarnya mah. Aku mati kan Dubai teh ningali eta. Perkembanganna kumaha apa itu. Jadi talus wae apa jadi kacang beureum atau kumaha. Tapi leuwih saya mah Ki kumaha lamun melak sampe jadina jadi ieu jadi pohon duit gitu kan. Duit maksudnya Si buah nanti duit teh aduh, beneran jadi bisa mahnya gitu ya. Eta mah ya bisa wae ring hayal mah. Ring hayal bisa wae guys. Duh, punten ya pemirsanya itu ngobrolnya ke mana-mana lah. Biasa BBS namanya BBS-nya. Amana we. Nah, ya pertanyaan terakhir ti Abdi kanggo Iki ya. Saurna Iki teh kapayuna teh upami tos sukses di BBS teh saurna bade ngalamar janten Power Ranger terus Eta teh masih pertimbangan si manajer Power Ranger nu di Cisadane. Oh nya. Eta aya paguyuban Power Ranger merah. Jadi nyate. Eta teh nuju di eta maksudna teh nuju dipertimbangkeun lah. Tapi laras eta teh bade janten anggota. Mohon bade eta ge cuman masih dipertimbangkeun sareng manajer terus sareng ketuana kapten. Jadi dinyata paguyuban Power Ranger baru Cisadane. Eta anggotana kinten-kinten teh sabaraha ratus Ki? Alhamdulillah kamari teh name Iki Hungkul. Luar biasa. Luar biasa. Bari Iki ge teh acan lebat pangintennya. Mohon teh acan. Eta ge masih pertimbangan kene. Soalna teh acan dipertimbangkeun masalah biodata sareng itu biologis itu biologis mah biodata. Rupa-rupa we lah sebenarnya mah da ari baca Cisadane gitu. Jadi kumaha? Iya nate
masih neangan kostum lah. Kumaha tuh upami nganggo kostum mermaid? Tak lawan make kostum mermaid teh lawan misalkan pan ieu paguyuban Power Ranger bareuti Oh, sadayanya. nyuhun leres. Lawan misalkan ngangge kostum mermaid warna beureuh, atuh mungkin ka ituna teh jadi cupang. Oh, mun leres. Soalnya kan hari cupang terus aya eta teh Oh. di balik kalianna Cihaur. Oh, nya. Jadinya tanaman oh masih pertimbangan kene lah berat eta mah sabenerna. Soalnya tak aja aya badami eta jeung heroin. Oh iya. Nyantos satu ki sampai di heula ngobrolannya. Oh siap nuhun Aipan. Hatur nuhun pisan tos ngadangu obrolan untuk para rugut ya abdi. Mungkin bintang tamu yang selanjutnya saksikan saja ya terus di balik layar BBS. Bye.